والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسنته إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامر الله واجتناب النواهي. وقال تعالى في آياته القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تبركا بذكره بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال العلماء فتعظيم المولد النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب والحمد لله رب والحمد لله رب. Pemanasan supaya ulah lulus. Walhamdulillahi rabbil nah itu supaya kanyawan cempreng. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka bermuajahah dalam memeriahkan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita syukuri atas seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, terutama nikmat iman dan Islam. Hadirin, salawat dan salamnya semoga selalu tercurah limpah kepada junjunan alamnya ni Habibana al-Karim Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa itba'u tabi'in dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan ya Allah kita semuanya yang hadir di tempat ini, ibu-ibu yang duduk manis di tempat ini, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Amin. Dan mudah-mudahan ya Allah kita semuanya yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersanding bersama Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal katur dipayun anu kusim pripados dipika hormat para alimil ulama, para kiai, para ustad wal ustazah, ibu-ibu sadayana. Getahila penghormatan khusus Sim Abdi sampaikan kepada orang tua saya, yaitu Abah Haji Nurjaya selaku pengasuh pondok pesantren Riyadul Awamil. Getahila kersanaan Ustadz Faiz beserta ustad-ustad yang lain
yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan demi Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Doakan kurang sadayana, mudah-mudahan para guru orang, para ulama orang, para kiai orang sing dipanjangkan umurna ku Allah. Ngadoakan kiai sing kenceng amina. Yalah can dititah. Doakan kurang sadayana, mudah-mudahan para guru orang, para ulama orang, para kiai orang sing dipanjangkan umurna ku Allah. Lalaunan bisa kebesakan. Tambih berkah ilmuna, tambih berkah rizkina, dan mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan dalam menjunjung tinggi agama Allah. Amin ya Rabbal. Tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada santriawan dan santriawati Darul Awamil beserta para alumni yang mereka alhamdulillah telah berjibaku untuk mensukseskan acara maulid ini. Mudah-mudahan seluruh pengorbanan keluarga, santri maupun alumni, seluruh pengorbanannya baik dari segi harta, tenaga maupun pikirannya, mudah-mudahan seluruh pengorbanannya dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal. Tidak lupa juga penghormatan khusus saya sampaikan kepada aparatur pemerintah, TKW, Bapak RT, Ayah RT na Ayah pamajikan anak numana di dapur. Hayang deketin daging bae tadi RT. Ibu RW ayah. Alhamdulillah. Ibu lurahna ayahnya. Alhamdulillah. Meniruhai ibu lurahnya. Bener zah? Haran ceramah ayah ibu lurah mah biasanya sok disawer. Punten bu lurah. Sanes nyindir ngingetan tah. Dagan kurang sadayana, mudah-mudahan para pejabat kita adu ngahayeg kana ieu dayah ngolah kana ieu desa, mudah-mudahan selalu dipaparinan taufik sinarang hidayah ku Gusti Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal. Bu. Halo. Hai. Kalau saya ngomong halo, ibu jawabnya hai supaya nyambung. Halo. Capek. Abdi ti Bogor bu. Lemur abdi sarua. Leuweung luang liung loba ruyuk awi. Lempang ti Bogor geus enak jalan rangkas kota, datang asup ka dieu leuweung deui bae. Berarti intina urang papada orang Ih ngaku sih. Lanjut. Lanjut. Kajen nangtung. Kajen. Supaya katem ponaona. Emang kaset gitu. Hadirin rahimakumullah. Hadirnya kita di tempat ini pada pagi ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu memperingati kelahirannya satu makhluk, satu manusia yang amat sangat mulia, satu manusia yang amat sangat istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ironisnya bu, sekarang kita hidup sudah di penghujung zaman. Sekarang kita hidup di akhir zaman. Ciri akhir zaman nah ayeuna loba ahli ilmu geus dicarandakan ku Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ulama berpendapat mautul alim, mautul alam, matinya para ulama itu pertanda bahwa alam dunia moal kebelkel digulungkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah hidup di penghujung zaman, sudah hidup di akhir zaman, yang dimana di zaman sekarang sudah banyak gerombolan dari kalangan ulama, dari kalangan ustadz. Mereka memproklamirkan diri saya ulama, saya kiai, tetapi jero-jerona pikeun nyesatkeun umat Islam hadirin. Banyak sekarang golongan-golongan ulama yang berpendapat maulid Nabi itu tidak diperbolehkan, maulid Nabi itu haram, tahlilan temenang, rajaban temenang, haul tuan Syekh Qadir temenang. Ibu-ibu di daerah Jakarta geus loba, Jawa Barat geus pabalatak ngaranna manhaj salaf. Manhaj naon?
lain pesantren salafi, lain manhaj salaf kade pahili. Manhaj salaf. Biasanya janggutna para ranjang kan ini. Manhaj salaf. Tingali di sosial media enak marena nges barbar, nges terang-terangan menyesatkan umat-umat yang suka merayakan maulid, menyesatkan ulama-ulama sepuh kita yang suka merayakan maulid. Hadirin. Tingali dina YouTube ngaran channel YouTube-na Baba TV. Atau dina Facebook ngaranna Baba TV. Ada di boga YouTube aya. Nu boga TikTok aya. Seueur nu boga TikToknya. Alhamdulillah. Teori mah seueur nu boga TikTok nini ge live. Bajana naheur cai di hawu live nini. Eueuh di dieu mah nya. Eueuh nu kitu eueuh. Alhamdulillah. Abdi ge sami gaduh TikTok. Nami TikTok abdi Jaka Kelana, silahkan follow. Lanjut. Maulid Nabi diharamkan. Bahkan punten aya hiji ulama Wahabi angker berdialog jeung santrina. Aya santrina nanya ka guruna, "Wahai guru, saya mau bertanya kepadamu. Bagaimana kalau misalkan ada umat muslim, dia rajin sedekah, dia rajin tahajud, dia rajin berpuasa, sholat duhana teu katinggalan, ngaji Qur'ana teu katinggalan, tapi sayangnya orang tersebut suka melaksanakan maulid Nabi, suka rajaban, suka tahlilan, suka haul Tuan Syekh Abdul Qadir. Nah, bagaimana orang tersebut wahai guruku?" Cik santrina ka guruna nanya. Dengan singkat dijawab oleh gurunya, "Wahai muridku, bila mana kamu melihat manusia, laki-laki ataupun perempuan, maupun dia ustazah, maupun dia kiai, maupun dia aguya, rajin tahajudna, rajin ngaji Qur'ana, rajin sholat duhana, rajin sedekahna, rajin maca Qur'ana, tetapi dia suka merayakan maulid Nabi, dia suka tahlilan, dia suka rajaban, dia suka haul Tuan Syekh Abdul Qadir, maka catat orang tersebut lebih sesat daripada setan." Setan sesat, tapi orang dia leuwih sesat tibatan setan. Setan sesat, ibu-ibu kabeh dia leuwih sesat tibatan setan. Na'udzubillahi min kahade. Ieu paham seperti kieu geus merajalela di mana-mana, Bu. Makana kahade khawatir bisi datang ka lembur ripu datang ke lembur-lembur mah haju di lembur-lembur eueuh muru dan bangkrut kula. Eueuh jog cenah cek ieu. Parasna artis dangdut beureun jog. Seperti itu, Bu. Kahade kiwarengang akhir zaman loba anu berpendapat seperti itu. Komo deui kiwari mah geus hese neangan jalma anu daek ngaji. Kadang-kadang ibu-ibu ge leuwih ke betah kene ngaji di sosial media daripada datang ke majelis taklim. Betul? Leuwih betah kene ngaji dina YouTube, leuwih betah kene ngaji dina Google, leuwih betah kene ngaji dina Facebook, leuwih betah kene ngaji dina TikTok daripada datang ke majelis taklim. Bu punten, saya tidak melarang, silahkan. Di sosial media sekarang sudah banyak syiar-syiar Islam. Di YouTube seueur abdi ge aya di YouTube. Di TikTok abdi ge aya, silahkan rek ngaji dina YouTube mangga, rek ngaji dina TikTok mangga, rek ngaji dina Facebook mangga, tapi tong ninggalkeun majelis taklim. Betul? Ketika orang rek guguru kana YouTube, ketika orang rek ngaji dina Google, urang nak kudu boga dadasar ilmu agama heula. Karena lamun urang teu boga dadasar ilmu agama, dikhawatirkan urang nge-share urang nge-searching dina Google misalkan ternyata pahamna beda jeung urang. Gara-gara ngaji dina YouTube, gara-gara ngaji dina Google yang hasilnya sholat saminggu menang sakali. Gara-gara Google. Palebas sholat maghrib langsung usolli fardul maghrib, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, oplosan lillahi ta'ala. Na'udzubillahi min Maos kahade, Bu. Kahade. Beda, Bu. Ngaji ka majelis taklim jeung ngaji dina Google sangat beda. Urang datang ka majelis taklim mah ketika memeh pengajian dimulai biasana sok tahlilan heula. Betul?
Urang mah datang ke majelis taklim ngaji ku ustaz tadi dipimpin tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul? Tapi coba lamun urang ngaji dina YouTube moal tahlil nu aya. Apa teh pate apa teh pate aha. Bener teu? Bener teu? Urang ngaji dina YouTube mah moal manang ilmu nu luas. Adabna eueuh, tapi lamun urang datang ke majelis taklim, datang ke pondok pesantren, ketika urang naik ngaji, urang duduk manis ngadangukeun kiai, betul? Tapi lamun urang ngajina dina gogol di imah bari keketengan, bener teu? Bener teu? Ngaji ka majelis taklim mah menang la haula wala quwata, tapi lamun ngaji dina gogol menangna la pulsa wala quwata. Bayak pulsa jeung kuota. Betul? Betul? Ngaji di majelis taklim mah menang hasbunallah wa ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal maula. Lamun ngajina ka majelis taklim, coba lamun ngajina dina Google. Paling ge menang naon? Paling ge menang lalakuan. Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Gara-gara ngaji dina yut. Ngaji dina yut. Yuk, ayeuna orang datangan majelis taklim, datangan majelis ilmu. Siap? Insya. Karena bu punten, ketika ada pengajian di majelis taklim, namun orang datang ke majelis taklim, sok sarajan orang henteu paham karena ilmu nu dibacakan ku kiai, maka insya Allah dosa-dosa orang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal, ya Rabbal. Lanjut. Yuk, orang bahas akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa meneladaninya. Betul? Betul. Wasifatuhul ghufran. Aya nu bangkem, aya nu Allah, aya nu sallu alaihi. Nek Allah sin salah, nek sallu alaihi sin salah, mending bangkem cenah. Wasifatuhul ghufran. Salah deui saya. Eta malin ayat Quran, Bu. Wasifatuhul ghufran. Sallu alaihi sakali deui. Wasifatuhul ghufran. Nabi Muhammad mah Bu sifatna hampu. Sifatna hampuran Nabi Muhammad mah ulah-ulah kata tanggana, ulah-ulah kabarayana, ulah-ulah ka keluargana, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka musuhna pun ngahampura. Awas. Dina hiji riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad rek berjamaah ke masjid di Ciduhan ke orang kafir. Rek lempang ke masjid mangih orang kafir di Ciduhan, cuh. Diusah. Teu marah Nabi Muhammad. Rek lempang deui ke masjid di Ciduhan deui. Rek lempang deui ke masjid di Ciduhan deui cik nu bohong teh mah ciduh poe Senen diciduhkeun poe Rebo. Dikumpulkeun, diciduhkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Apakah Nabi marah? Tidak. Pada suatu saat Nabi Muhammad rek lempang ka masjid eta anu sok biasa nyiduhana teu aya. Ya Allah, kemana langganan ludahku? Ya langganan ciduh aing kemana ya? Akhirnya Nabi Muhammad nanya ke sahabat, "Ya sahabat, kemanakah langganan ludahku? Yang suka meludahi aku kemana?" Yang akhirnya dijawab oleh sahabat, "Wahai Rasul, anu sok nyiduhan ka Kangjeng Nabi teh keur geuring, keur muria." Apa jawaban Rasul? Ayo kita ke sana. Rasul anu dimusuhi ku orang kafir, unggal poe diciduhan ku eta jelma, ternyata Rasul orang pertama anu ngalongok. Sakit itu ciduhan. Ketika musuh nak geuring, Kangjeng Nabi pangheulana ngalong. Pangheulana ngalong. Adi di nu kitu aya. Anu kitu aya. Aya ngan mari boga bensin saknu. Bari mawa beng nek dibeulem imahna. Na'udzubillahi min. Ada lagi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang melawan orang kafir, aya hiji orang kafir anu nyusruk di harapan para sahabat.
Rasulullah. Orang kafir mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi sayang naku sahabat tetap dibenci ku. Tetap dibenci. Akhirnya datang kabar ka Kangjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ada satu sahabatmu yang membunuh orang kafir." Orang kafir tersebut tersungkur di depan sahabat. Apa jawaban Rasul? "Wahai sahabat, kenapa kamu membunuhnya?" Jawaban sahabat, "Hei Rasul, eta teh musuh urang. Anu ngahalangan dakwah urang. Teu naon Kangjeng, mending dipencet eta mah tadi ge ngucapkeun lafaz la ilaha illallah pura-pura gasieun ka urang." Apa jawaban Nabi? "Wahai sahabat, aku tidak mampu mempertanggungjawabkan atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dia ucapkan. Sakitu kamu musuhna, kanu merangan Kangjeng Nabi, tetap ngahampura. Makanya ibu-ibu ngaku umat Nabi Muhammad ketika salaki ibu mamarahan ucapkan lafaz la ilaha illallah. Siap? 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 Salaki namarah, "Hei kadia geuneuh. La ilaha illallah. Hei kadia jore. La ilaha illallah. Beas beak la ilaha illallah. Gas beak la ilaha illallah. Kawehang nganit-nit la ilaha illallah. Salaki kawin deui la." Bohong palebas salaki kawin deui mah maca tahlilna ge kenceng. Cik tatangana ece ngadege beja salaki ece mah kawin deui heueuh la ilaha illallah eta si jurig jeung. Na'udzubillahi min. Banyakeun, lobakeun maca sholawat, lobakeun maca lafaz la ilaha illallah. Bahkan ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa saja manusia yang satu hari satu malam rajin membaca lafaz la ilaha illallah sebanyak 100 kali, maka kelak yaumil kiamah wajahnya akan bercahaya tanpa skincare. Bercahaya bagaikan bulan purnama. Teu kudu make skincare, teu kudu. Teu kudu make MS Glow, teu kudu. Aya tadi skincare aya? Aya? Asa teu percaya. Aya meureun saeutik mah. Aya skincare aya. Lumiwet aya tadi aya. Nesme, Devina. Eta skincare ibu-ibu eta. MS Glow mahal Bu. MS Glow 300, aya keur promo 170. Sok meser meureun teh. Bu, punten, contoh suami yang baik. Jangan hanya nyuruh cantik, tapi beliin istri kosmetik, betul? Betul. Ieu mah aya salaki pamajikan jore, pamajikan jibrut dicarekan ku salaki aya mere duit tilok sia eta. Anu kitu aya. Anu kitu aya. Jadi aya salaki sok hitung-hitungan ka pamajikan aya. Singkopak Bu, eueuh ieu salakina. Bu, punten. Punten. Jika misalkan ibu-ibu boga salaki, terus salakina penghasilanna keuanganna lancar, keuanganna gede, teu nanaeun pentaan duit ka salakina. Enggak apa-apa, jangan malu. Bahkan ulama fikih berpendapat, lamun ibu-ibu boga salaki koret, mereket jahe, koret di dia, jangankan jeung meuli bedak, jangankan jeung meuli kosmetik, jeung merek dengan sanguge hese. Maka hukum fikih membolehkan ibu-ibu teu nanaon nyokot duit salaki tanpa izin ti salakina. Nah, si eprok sih eta. Asa didukung saya mah emang tadi. Dengekeun heula can anggeus atuh. Tidak apa-apa menang ka pamajikan nyokot duit salaki tanpa izin salaki, tapi dengan kadar kebutuhannya. Contoh misalkan ibu-ibu kebutuhan sapoe 50.000, salakina merena sapoe ngan 10.000, maka teu nanaon ka ibu-ibu nyokot duit salakina tanpa izin salakina 50.000. Ulah ieu mah aya duit 200.000 dicokot kabeh sih eta. Teu nanaon mentaan duit ka salaki lamun salakina loba duit. Lah ustad lah kiai mah isin loba menta duit ka salakina ge bisi dihalokeun cewek matre.
Anu sok ngomong cewek matre aya. Sok ngomong cewek matre aya. Enggak apa-apa Bu dibilang cewek matre. Kenapa? Karena wanita itu diciptakan untuk matre, betul? Betul. Enggak apa-apa dibilang cewek matre. Kenapa? Karena cantik itu butuh modal, Bro. Oh, eprok dulu kan. Bener tuh? Kan skincare malah wedak marahal, bener tuh? Bener tuh? Lipstick kayak marahal, betul? Kan 80.000, nu 80.000, aya nu teu hapus ku cai, aya lipstick murah tapi teu murahan ngaranna Implora. Lamun merahna merah bata nomor 11, lamun merahna merah pekat nomor 12 aja. Kieu bukan kadang-kadang aya salaki nu salah kaprah ka pamajikan. Ai salaki na sapoe ngaroko Samsu beak 2 bungkus, ai pamajikan make wedak sesak rambol sia tah. Betul? Betul? Kade tong salah Kak. Makana sing abdi pribadi mah leuwih ke setuju keneh duit mah dibikeunan kaweh ka pamajikan. Bener teu? Insyaallah barok. Insyaallah barok. Insyaallah barok. Abdi mah henteu berbicara bohong, fakta dan realitanya. Ayeuna lamun salaki urang boga duit 100.000 bagi 2. 50.000 dibikin ka pamajikan, 50.000 dicekel ku salaki. Punten Bu, ibu-ibu mah nyekel duit 50.000, 30.000 bisa pakai meuli sayuran kadar ku anak jeung ku salaki, betul? Sesa 20.000, 10.000 pikeun jajan anak, 10.000 bisa pakai arisan, betul? Tapi jajal salaki, sapoe nyekel duit 50.000, paling ge meuli rokok Samsu sabungkus, pamulangana teu dicokot, janu dagang naranda. Betul? Betul? Makanya leuwih barokah dibikeun ka pamaje. Kajen dah di alaman kuasa. Oh, bapak-bapak sih makanya. Lanjut. Lanjut. Tuh makanya lobakeun tahlil. Salaki mamarahan bacakeun tahlil. Ku tahlil temempan punten Bu. Ibu-ibu di dieu lamun misalkan aya budak leutik. Aya budak orok tengah peuting ceurik gogokan lamun hayang repeh hayang rapi dibere naon? Dibere naon? Salaki lamun mamarahan bae bere sumangat. Kita nganyok-nyok yang udah salaki. Baca dikir temempan dikir bere susu. Salaki nama marahan di jero imah. Ka dia sia bangsat tong ganeng geus kali. Cik salaki ngap tong lobong. Dibukakan utah salaki. Langsung dibawa ke rumah sakit. Pas diperiksa ternyata keracunan susu kadaluarsa. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Komo lamun misalkan aya salaki nu sok tilok jujur ka pamajikanna, loba ngabohong ka pamajikanna. Adi teh salaki nu tilok jujur ka pamajikan aya. Boga duit 200 ngakuna 100 aya. Bahkan sok jumpulkeun duit dina kopeah aya. Ibu-ibu jawab sing kompak lamun misalkan ibu-ibu boga salaki henteu jujur, ibu-ibu ikhlas teu? Ridho henteu? Lamun misalkan tanya jawab sing jujur ibu-ibu, lamun misalkan ibu-ibu boga salaki salakina selingkuh dina keuangan, ibu-ibu ikhlas henteu? Ridho henteu? Dicarekan ku salaki ibu-ibu nyeri hate henteu? Tapi jawab sing kompak bila mana Allah takdirkan suami ibu kawin lagi, ibu-ibu ikhlas henteu? Ridho henteu? Tapi bila mana ibu-ibu nyeuseun calana salaki ibu mangi duit 200.000 rek dibikeun moal. Lurus tunung saya gitu. Salakina teh pamajikana edan kawin. Upah nyeusehan cenah. Eta ibu-ibu ngomong asal ngahuai bae sia eta. Itu penyakit ibu-ibu kuari mah. Asa pangaingna bae. Mangi duit sadun mangi duit 200.000 na kantong salaki lain dibikeun ieu kalah dipoto. Cekrek bae. Milik mah moal ka mana wa? Lain milik morok gahil gitu. Dong gitu. Sanajan ai salakina bager mah sanajan leutik izin kanu jadi salah. Tapi memang kadang-kadang panjalma teh macam-macam bunya. Kadang-kadang aya salaki nya korek, nya hitung-hitungan bener tuh.
Bahkan aya sok lalaki anu ngomong pamajikan aing mah boros. Anu sok ngomong kitu aya. Anu sok ngomong kitu aya. Bos sampaikan ka salaki ibu. Lamun misalkan aya bapak-bapak mere duit ka pamajikan leutik tereh beak, gede tereh beak. Ingat, bukan berarti istri kita tidak bisa memanage keuangan, tetapi kebutuhan yang menghabiskan. Betul? Betul. Apalagi jika ada suami yang berbicara seperti ini, punya istri dan anak itu hanya membebani dan memberatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Dengarkan Pak, jika kamu punya pendapat istri dan anak itu hanya membebani dan memberatkan, lalu untuk apa kau halalkan namun akhirnya kau terlantarkan? Anjay. Gaul seotik nya, mereka yang ngorek enek. Tapi tong macam-macam udah punya istri, udah punya anak juga. Tapi tenang, jatah masih ada 3. bohong. Abdi mang janji ka pamajikan aing pokona moal jandung. Sasibuk-sibuk nage, najan loba job cara mah pokona moal jandung, ngejanji ka pamajikan teudeuk nyandung. Kanu goreng mah. Lanjut. Ban mobil aman ya. Aman. Aduh, turun di panggung diperkosa ya mah. Wasifatuhul ghufran, sifat Nabi mah hampuraan. Tudilluhul ghamam, tuti'us sahaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun lempang buk teu ngabogaan kalangkang. Ya, istimewa Nabi. Nabi Muhammad mah lamun lempang teu ngabogaan bayang-bayang, teu ngabogaan kalangkang. Ulah rek ditanya ibu-ibu, jalma putih kalangkangna? Jalma putih kalangkangna? Jalma hideung kalangkangna? Ejo ngabelag-belag. Nabi Muhammad mah lempang teu ngabogaan bayang-bayang. Lempang kadu panas teu kapanasan. Lempang dinu poek teu poek Kangjeng Nabi. Karena awan senantiasa meneduhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sam'uhu yasma'u sarirul qalami masara ila sabit tibaqis saqib. Pendengaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendengar geretan kolam yang ada di Lauhil Mahfuz, dan penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tembus nempok ka langit anu katujuh jeung ka bumi anu katujuh. Itulah pendengaran Nabi Muhammad. Dadanguana, tok dedenge anak muncul orang dia mah. Bisa ngadenge geretan kolam nu aya di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz, bayangkan Lauhil Mahfuz, lain langit kahiji-kahiji acan, Lauhil Mahfuz bisa kadenge ku ceulina Kangjeng Nabi Muhammad. Itulah keistimewaan anak. Beda jeung ceuli ibu-ibu orang dia. Ngadenge pengajian, ampek bae, jojong bae di mana nyeusehan. Ibu-ibu mangsa sholawatan di majelis sholatullah salamullah, engke nyaho pengajian. Ala toha rasul kedeung aing beres kitu jeung kitu bae anu kitu aya mudah-mudahan orang dia mah cager ceuli zahirna cager ceuli batina, amin ya rabbal. Kadang loba jalma gigireun masjid, imahna gigireun masjid, imana gigireun majelis taklim, ketika datang pengajian, ketika datang panggilan salat, tapi teu hayang ka masjid, teu hayang ka majelis taklim. Betul? Betul. Lamun aya nu kitu berarti eta ciri jalma torek ceulina torek hatena. Na'udzubillahi min. Ulah yang jadi jalma torek. Jalma torek mah ngariweuhkeun batur, betul? Betul. Emang nage jalma torek mah teu boga kasieun. Ka Allah ge teu sieun pan jalma torek mah. Datang panggilan torek hatena, datang panggilan adzan teu deui ka masjid, berarti teu sieun ka Allah ge, betul? Ulah ka Allah. Kadang-kadang pan jalma torek mah kajuri ge teu sieunun. Aya jalma torek leumpang pajaran anu poek, aya kuntilanak yang seurikeun jojong bae sia tah. Kuntilanak nepi ka serak-serak yang seurikeun. Ongkoh bae sia tah, eta kadengieun ieu. Ulah jalma juri ge ai torek mah ngahaliwukeun bu. Aya ke leumpang ka jalan anu poek, mangih jurig 7. Eta ke langsung rawas maca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Eta jurig nu genep lumpat nu hiji mah cicing. Kaina langsung maca ayat kursi deui sing bedas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Eta jurig nu hiji lain lumpat nu genep kalah balik deui. Cik nu genep teh Pak Ustad hampuran nu ieu mah torek. Na'udzubillahi min.
tak juri ge torek mah ngahalewuk qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu. Hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala yanamu, dan hati Nabi Muhammad tidak pernah tidur. Sok sanajan matana peureum tapi hati Nabi Muhammad mah teu pernah peureum. Selalu dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ge sami manusia seperti orang, bisa sare, tetapi sarena Nabi Muhammad hanya matana wungkul, hatena mah teu pernah peureum. Selalu dipakai berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Punten Bu, ieu Nabi Muhammad panutan urang, nabi akhir zaman, afdhalul makhluqat wa afdhalul mawjudat, geus dimaksum ku Allah, yakin bakal asup kana jero surga, tetapi teu pernah lepot tina ibadah ka Allah. Hatena selalu ingat ka Allah. Ai urang RT lain, RW lain, wali lain, ingat ke Allah na sakadaek, betul? Benar tuh? Sakadaek orang mah ingat ke Allah. Makanya wajar Nabi Muhammad jadi sri tauladan bagi kita sebagai umat. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad. Selalu ingat ke Allah. Ibu-ibu ge sok ingat ke Allah, tapi nak kadang-kadang inget nak jasadna doang, ai hatena matara, betul? Iya ge, iya ngaji di dia. Tang lupa jelema bawa mahata nama inget kana arisan di. Ente, makanya mending datang ke pengajian daripada di imah lo bahu hulang-hulang. Ke pengajian mah ulah mikiran hutang bisi balik di pengajian aya nunanya. Nginan gawai balik di pengajian nagihan hutang. Lanjut. Terus, ente capek, saha nu capek. Ibu, alhamdulillah ibu-ibu mah rame. Pengajian di Mamanangge alhamdulillah rame naku ibu-ibu, betul? Betul. Ibu-ibu mah kararompak. Pengajian paling rame ibu-ibu. Yasinan paling rame ibu-ibu. Lamun aya nu undangan nu minuhan losbak biasana ibu-ibu. Bener tuh. Pengajian paling rame ibu-ibu. Saking rame nak kiai nak magahan ibu-ibu mah ngobrol mana aya 3 kelompok. Budak ngora ngobrolkeun perhiasan. Aya nu budak kolot ngobrolkeun nyawa. Aya nini ngobrolkeun panyakit. Cik nini aing mah teu kuat suku aing salah lemper nu belah dieu. Cik nini hiji deui heueuh sia malem eung bae lemper suku mah aing mah teu kuat nyeri cangkeng cenah cik nini. Anu hiji deui torek heueuh sare madak ngeunaheun anu ngomong kadeng aing mah teu kadengenan naon. Aju menjeuna pengajian aya gelap dordar. Nini nu torek kalah nyarekan sia mah wayah ngaji batuk bae cenah. Gelap batuk. Unik ibu-ibu mah tuh. Bener teu? Pomo lamun rek datang ka pengajian dangdanana ge 2 jam. Betul? Makanya punten Bu, abdi mah sok paling embung lamun diajak kondangan ku pamajikan. Kesel nungguanana. Dandanan 2 jam, bener tuh? Ibu-ibu rek kondangan. Palebah dandanan pusing, rek make baju beureum sieun goreng, make baju hejo sieun goreng, make baju koneng sieun goreng. Anu akhirna ibu-ibu lieur kondangan make mukena. Giliran motor rek disupir ku salakina, motor dihirupan ku salakina, aya nu katinggalan ngagorowok deui bae. Cik pamajikanana, "Kakak, ulah waka leumpah." Cik salakina, "Naon deui sia sih? Tadi aing geus nungguan 2 jam, kongkorong katinggalan." Cik salakina, "Emang undangan kudu make kongkorong gitu?" "Atuh heueuh Kak, nu isin saha?" Langsung pamajikanna ka jero imah nyokot kongkorongna 3 lapis dipake kabeh. Nu pendek dipake, nu sedang dipake, nu panjang dipake undangan. Palebah dahar kongkorongna ngai kana hulu tongkol. Cik nu hajatna aing ge boga kongkorong, tapi nu aing mah gegenulna lain hulu tongkol. Na'udzubillahi min. Mana sing rajin datang ke pengajian. Iya ibu-ibu hadir di dia bisa menjadi sababiah anak orang jadi soleh. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi
ada satu ayat yang berbunyi wa kana abuhuma shalihah. Tinggal di surah Al-Kahfi. Wa kana abuhuma shalihah. Di dalam kitab tafsir Munir, fa kana salahul abi awil jaddi sababan li salahil ibni aw li hifdi nafsihi. Ternyata Bu, punten, lamun urang hayang boga anak soleh, maka indung jeung bapakna kudu soleh heula. Lamun urang hayang boga incu soleh, maka kakek jeung nenekna kudu soleh heula. Lamun ibu-ibu hayang boga anak soleha, maka ibu-ibuna kudu soleha heulan. Lamun misalkan ibu-ibu hayang boga incu soleha, maka urang sebagai olotna kudu soleha heul. Kudu soleha heul. Komo kiwari Bu, geus krisis anak soleh, betul? Ngesese nangan anak soleh. Jalma ti leutik nepi ka kolot soleh beh horeng ngaranna soleh sia eta mah. Ngesese nangan anak soleh. Komo pergaulan budak zaman ayeuna mah punten. Pergaulan budak zaman ayeuna beda jeung budak leutik zaman baheula. Bener teu? Bener teu? Budak leutik zaman baheula mah balik ti sakolahan, balik ti pangajian ngapalkeun pelajaran sakola jeung pangajian, betul? Betul? Balik ti sakola teh bari lempang. Wujud kidam baqa mukhalafah qiyamuhu wadaniyat kudrat ilmu basar kalam aliman sami'an mutaka. Eta budak leutik zaman baheula beda jeung budak leutik zaman kiwari. Budak leutik zaman kiwari balik di sekolahan, balik di pangajian lain ngapalkeun pelajaran sakola jeung pangajian kalah lalakuan, betul? Betul? Balik di sekolah bari lulumpatan teh. Kini ku sadar kop sekop cintaku ini kop sekop. Asup ka jero imah nempo mana keur nyambel deui bari goyang sambelah dos. Edan kabeh. Ngan kula rek nanya ka ibu-ibu, jawab sing kompak, Bu. Halo. Halo. Eta kunaon ibu-ibu lamun nyambel juburna kudu bari ngagitek. Jawab lain seuri. Hah? Kurang sedep. Nu mawa sedep mah mecin meureun lain jubur. Emang nage Bu nya, emang nage. Eta mah goyangna henteu doraka henteu. Goyangna henteu doraka. Itu eta mah. Eta mah ibadah insyaallah. Komo lamun sambelna dibikeun kanu jadi salakin. Bisi kurang halus bari ngagitek. Bener teu? Emang nage lamun aya tukang karodok, lamun aya tukang pecel ngagirek bungbunah henteu bari ngagitek eta disangka sombong. Bener teu? Bener teu? Oke, rek bari karedok moal. Sabare duiteun. Rek lada apa moal? Sombong punya? Sombong tuh. Tapi coba lamun bari ngagitek rek bari karedok moal. Lada apa henteu? Nu lada di talian ku tambang, nu henteu lada di talian ku karetnya. Na'udzubillahi min. Yuk makana didik anak urang supaya anak urang paham kana ilmu agama. Pasantrenkeun anak tong jauh di dia aya. Titipkeun anak urang ka pondok pesantren. Nah, tetapi ketika orang menimba ilmu, ketika orang geus kaluar ti hiji pesantren, ingat tong mohokeun guru urang. Tahade. Karena barokahna ilmu itu terdapat di dalam doa guru. Betul? Betul. Komo lamun aya santri rajin ngabantu kanu jadi guruna, rajin ngabantu guruna ketika guruna sedih, maka yakin hirupna bakal dibarokahkeun ku Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Karena ngadidik anak lain kewajiban kiai, Bu. Ngadidik anak lain kewajiban ustad, tapi ngadidik anak kewajiban indung jeung bapakna. Al ummu madrasatul ula. Komo ibu-ibu mah. Ibu-ibu atau itu adalah awal pembelajaran bagi anak. Naon sebabna? Karena fakta dan realitanya anak urang sifatna loba nu leuwih mirip keneh jeung indungna daripada jeung bapana. Betul? Karena bereun penting loba keneh cicing jeung indungna daripada jeung bapana. Bener teu? Bener teu? Nah, ketika misalkan ibu-ibu teu bisa ngadidik anak, mangga pasrahkeun ka pelakuna. Sa pelakuna?
Kiai cina astagfirullah. Nyieun henteu naon henteu. Disangka pelaku atuh bapana pelaku nama. Pasrahkeun ka bapan. Kan gara-gara si eta. Keluar eta. Gara-gara diasupkeun si eta jadi parah si eta emang nanya. Makanya lamun balik ke dia pengajian anu nanya tadi ngaji mendangan menang ih si eta mah. Lanjut. Titipkeun anak ka pondok pesantren. Punten Bu. Dangukeun saking wajibna masantrenkeun anak. Di dalam kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, wajib kepada kita sebagai orang tuanya mendidik anak tentang hukum-hukum syariat, mendidik anak tentang hukum-hukum agama. Bahkan wajib urang masantrenkeun anak lamun urang henteu bisa ngadidikna. Ketika anak mesantren, lamun misalkan anak urang dilahirkan geus kaya, geus boga harta, geus boga duit, silahkan biaya masantrena pake duit anak urang. Tetapi lamun misalkan anak orang terlahir teu boga nanaon, teu boga harta, maka wajib kanu jadi indung jeung bana, kanu jadi indung jeung babana pikeun ngabiayan anakna masantren. Ketika orang tuana tidak mampu pikeun ngabiayan anak masantren, maka wajib urang nyokot tina uang pemerintah atau baitul mal. Baitul mal uang kas negara. Enak lamun baitul mal teu aya, hese nyokot baitul mal, maka wajib ka tatanggana anu kaya ngabiayaan tatanggana anu miskin anu nuju masantren. Saking wajibna neangan ilmu, nepi ka kitu. Saking wajibna neangan karena ilmu itu penting. Karena lamun jalma henteu boga ilmu, lamun budak urang ayeuna teu dididik ilmu agama, dikhawatirkeun minculak kanu jadi orang tua. Betul? Budak leutik orang mah punten. Budak leutik baheula mah lamun balik di pangajian, nempo indung jeung bapana di harapan panto rek ngalengkah punten heula. Bener teu? Pak, Umi punten bade ngalangkung. Bener? Tapi budak leutik kiwari balik di pengajian nempo bapana dina panto lain punten kalah ngagorowok. Oi, lagi santai kawan. Na'udzubillahi min. Awas ka hade. Nah sebabna bisa seperti itu karena kekurangan pendidikan orang tuanya. Makanya yuk didik anak orang. Komok tentang ilmu Al-Qur'an. Punten Bu. Lamun misalkan aya manusia diberi rezeki ku Allah berupa anak, tapi anakna tak pernah dididik ngaji Quran, anakna tak pernah dididikan ilmu Quran, maka ketika anakna ngalakukan maksiat, ketika anakna ngalakukan dosa, maka dosana ditanggung kono jadi indung jeung bapana. Dengekeun ku ceuli sia. Kadangu teu? Makanya ulah amung ngadidik anak. Teu bisa urang titipkeun ka pondok pasan syarat titip. Ayeuna lamun urang boga anak pesantren di nu tatangga, boga anak pesantren di kampung setempat tapi anakna teu pernah dititipkeun, maka kelak di yaumil kiamah kita akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Karena can cukup syaratna. Makanya balik ti dieu teangkeun imah kiaina. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Tadi ngadangukeun pengajian muludan. Cenah cik ustadna, lamun urang boga anak masantren kudu dititipkeun ka kiaina. Hapunten Pak Kiai, anak abdi ti leutik ngaji di dieu. Ti mimiti elehona sagede cingir nepikeun elehona sagede jempol can pernah dititipkeun ku abdi Pak Kiai. Makana menit ieu, detik ieu, abdi bade dititipkeun anak abdi supaya ngaji di dieu Kiai. Pak Kiai, lamun anak abdi ketika ngaji di dieu teu bisa maca Quran, wayahna sing ikhlas, sing ridho, pangmagahankeun anak abdi Pak Kiai. Lamun misalkan anak abdi keur ngaji di dieu, badung ngalakukan kelakuan anu bertentangan dengan hukum syara, sim abdi ikhlas, sim abdi ridho, teu nanaon, kepugan bae anak abdi Pak Kiai. Tak ieu anak abdi, tak ieu duitna 10 juta. Biang pokoknya. Ieu mah nitipkeun anak ka kiai ngamplop duit 10.000. Rokok jarcok setengah. Atuh kiaina menang satahun batuk bae teu eureun-eureun. Atuh kiaina wayah magana ge barengat bae doang gambar duit 10.000. Na'udzubillahi min. Yuk makana
supaya anak orang bisa ngaji Quran. Tapi lamun orang hayang boga anak ngaji bisa ngaji Quran, minimal indung jeung bapana kudu bisa ngaji Quran. Kudu bisa ngaji Quran. Ibu-ibu di dia pengajian poe naon? Poe naon deui? Rebo, anu ngomong Senin, anu ngomong Kemis. Pinuh rupananya. Pinuh rupana. Pinuh alhamdulillah. Osok ngaji Quran osok. Osok ngaji Quran osok. Tabarukannya tadi kori parantos macakeun ayat suci Al-Qur'an urang nu ngadangukeun yakin urang ge menang syafaat. Amin. Ayeuna urang babarengan tabarukan di urang maca Quran supaya urang menang barokahna Al-Qur'an siap. Ulah maca Quran ibu-ibu teruskeun siap. Osok ngaji Quran. Osok ngaji Quran. Teruskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalangap. Tong bangkem bae. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin terus. 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 Alhamdulillah. Syukur. Kita ada yang minum. Alhamdulillah ciri orang dia osok ngaji Yasin kabeh. Alhamdulillah. Dia gimana kompak halabatan di nupaeh bae. Lanjut. Lanjut. Sekali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Terus. 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 Op. Bisa overdosis. Terus wae. Nah, Bu, cik ulama ahli hikmah, lamun rizki urang hayang barokah, lamun rizki urang hayang lancar, rajinkeun maca surat Waqiah sapoe tong loba-loba sapoe sabalik. Silahkan rek mantas sholat subuh mangga, rek mantas sholat asar mangga. Insya Allah rizki urang mengalir walaupun letik tapi barokah insya cik kolot mah saeutik cukup loba bagikeun. Lobanya sadi sesa korek ngaranna. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. 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 Allah. Kaciri ngajina ikro tilu doang sih ada mah. Qaf. Singka bener atuh. Teruskan. Qaf. Astagfirullah. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Ngeunanta Bu? Ngeunanta? Alhamdulillah. Makana tahadusan benih mah abdi mah selain bisa ngacaprak jiga nu edan, alhamdulillah abdi mah korige bisa Bu. Oh, sih. Oh doang. Parah banget sih kamu. Alhamdulillah korige bisa. Hei geura cen. Emang percaya? Percaya? Kori bener. Kori. Oke siap. Sugana disawer ku bulura. Tong gandeng kori. Bismillahirrahmanirrahim. Sora suling di basa Sunda. Tong gandeng nyamat heula. Rekam. Ieu jampe supaya suarana ngeunaan bisa tukang ngasidah ieu, jampena ieu. Supaya suarana ngeunaheun kadengna.
Bismillahirrahmanirrahim. Sora ing sora suling di basisir sora gentari cana naras semua semoga berbobat siap yang membawa kabeh ku sora. Malah disengsurikeun atuh datang teh hodam ieu. Sakali deui. Sora ing sora suling di basisir sora gentari cana naras semua semoga berbobat siap yang membawa kabeh ku sora. Nungguin ya. Dong gandeng kori. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaban jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Tuh kuat. Napas darcok. Lumayan punya. Kita ngisinkeun teuing. Nganahan teu? Alhamdulillah makana santri mah kudu serba bisa. Kita ceramah heug, kita qori heug. Betul? Tapi kade punten, Bu. Ayeuna di akhir zaman tong salah kaprah. Ayat kaul ulama anu berpendapat seperti kieu. Al alimu indal jahil man so'adal mimbar. Kiai di pandangan orang bodoh itu adalah orang yang pintar berbicara di atas panggung. Kiai menurut pendapat jalma bodoh adalah jalma nu bisa ceramah di luhur panggung. Jadi lamun aya tukang ceramah, orang dia mengklaim tukang ceramah itu kiai, tukang ceramah itu orang alim, maka berarti itu pandangan orang-orang bodoh. Karena teu sakabeh nu ceramah itu pinter ngajina, betul? Teu sakabeh jalma tukang ceramah eta bisa ngajina, teu sakabeh kitu, Bu. Bahkan loba kieu mah jalma masantren henteu, guru henteu, dandanan seperti kieu dandanan kieu mah loba di pasar, bener teu? Make udang sagede ban Vespa. Make jubah jika padahal masantren henteu, guru henteu, ternyata jero-jerona dakwah kalembur-lembur, ternyata tujuanna pikeun nyesat-nyesatkeun umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Yuk mangkana pasantrenkeun anak, Bu. Komo lamun urang boga anak bisa ngaji Quran, Masya Allah. Alangkah indahna lamun urang boga anak bisa ngaji Quran. Ketika urang sakaratul maut, ngajerit maratan langit anak urang, ngocek maratan jagat digigireun ceuli urang. Bari nalkinan urang ketika urang ngap-ngapan rek dicabut nyawa urang ku malaikat. Urang ngap-ngapan geus teu inget ka anak, geus teu inget ka dulur, geus teu inget ka baraya, nu katempo ku urang dina mata duka pinarakaun, duka pisurgaun hadirin. Urang geus teu inget nanaon, tapi anak urang bisa ngaji Quran, anak urang masantren, anak urang ceulik digigireun ceuli urang. Emak, bapak, Allah sing inget kapuji emak. Anak orang ceurik gigileun ceuri orang ketika orang sakaratul maut bari ngaji ceuri. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Insyaallah talkinan anak ketika orang sakaratul maut eta bisa narik-narik kana husnul khotimah. Amin. Ya rabbal alamin. Itu, Bu. Bungah teu? Bahkan ketika orang di jero kubur, ketika orang disiksa ku malaikat lantaran dosa orang di dunia tiluk daek salat, tiluk daek ngaji, bangkaurah bae kana hukum Allah. Ketika orang disiksa di jero kubur, tapi anak orang tengah peuting ceurik ngadoakeun indung jeung bapana, anak orang ceurik bari ngaji Yasin, maka khuffifat adabu wa in kana ahlul adab, maka siksaan ibu-ibu anu keur disiksa di jero kubur, siksaana dientengkeun ku Allah karena anakna ngaji Yasin tengah peuting hadirin. Wa in kana ahlul adab, sok sanajan urang geus dicatat bakal jadi ahli siksa, sok sanajan urang geus dicatat di lauhil mahfuz bakal disiksa di jero kubur, tetapi wasilah boga anak soleh, siksaan urang dientengkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Makanya yuk ulah emung masantrenkeun anak, ulah ok kana duit, pikeun masantrenkeun anak tong ok kana duit. Enak lamun misalkan aya orang dia boga anak masih masantren, boga anak masih tolab ilmu, maka secara tidak langsung orang dia kenyieun tiket bikin asup kana surgana Allah. Lamun misalkan aya orang dia boga anak-anakna keur masantren, anakna keur guru ilmu, maka secara tidak langsung orang dia kenyieun tiket bikin selamat di jero kubur. Amin. Ya Rabbal. Ustaz kami mah anakna loba, lamun di pasantrenkeun kami mah haliwu atuh heuh teu. Minimal hiji nu jadi kiai. Komo lamun hayang dunia hasanah akhirat hasanah boga anak tilu, nu hiji jadi kiai, nu hiji dari dokter, nu hiji jadi polisi. Insyaallah dunia hasanah akhirat hasanah. Betul? Betul? Bapana sakara ngap datang anak nu jadi kiai pan geunahan anu mingpin, datang anak nu jadi kiai langsung ngalawuduh, langsung nyokot Quran ngaji gigireun bapana. Bari ceurik Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Datang anak anu kadua anu jadi dokter, mung eleh ku anak anu kahiji langsung ngalawuduh ngaji bari ceurik gigireun bapana. Bapak Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim wa ilaihi turja'un. Orangnya dokter teh masantren. Datang anak anu katilu nu jadi polisi, langsung ngalawuduh nyokot Quran, ngaji gigireun bapana sugan teh lagamna menang meureun lagam polisi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Eta bapana tadina babangatan langsung hos pae harita keneh. Pikareuhan kudu jadi anakna. Nah gitu. Sababna seperti itu. Apa sebabna? Karena orang sababna kurang ngadidik anak orang. Betul? Makanya balik maulidan ti dieu tanamkeun dina hate urang. Tanamkeun dina hate urang. Urang niatan ka Gusti Allah, ya Allah, abdi niatan bade ngadidik anak abdi sekemampuan abdi. Pan ngadidik anak teh bu lain ti keur gede keneh, ti keur leutik ge kurang kudu dididik, komo keur ti kandungan keneh. Makanya para ulama kan nyarankeun lamun urang keur leuneuh sing rajin-rajin maca Qur'an. Sing rajin-rajin maca Qur'an. Komo lamun anak keur orok Bu. Lamun anak keur orok, kadang-kadang ya ibu-ibu zaman kiwari mah henteu nuturkeun ibu-ibu baheula. Bener teu? Ibu-ibu baheula mah punten Bu. Ibu-ibu zaman baheula mah lamun boga orok ceurik eta sok dibacakeun sholawat supaya repeh. Bener? Sok dibacakeun sholawat, sok dibacakeun lagu-lagu Islami supaya repeh. Anakna ceurik bacakeun sholawat, bacakeun lagu-lagu Islami. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta. Terus jita syarrafal madinah marhaban ya khairada. Ibu-ibu zaman baheula anakna ceurik orok ceurik dilagukeun lagu eta repeh. Bener teu? Bener teu? Beda jeung ibu-ibu zaman kiwari, anakna ceurik lain dibacakeun sholawat kalah dibawakeun lalaguan. Betul? Betul? Anak ceurik kalah lagakuan teh tameyongger. Ongket, ongger. Ongket, ongger. Ongket, ongket, ongger. Aduh anakna kikieuan bae. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Kita teladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang-ulang muludan tetapi wanans tapi kajian-kajian muludan teu aya anu nempel sama sakali dina manah urang. Makanya kula paling penting pokoknya setiap ceramah kula mah setiap ceramah ge sok ngingetan waena pasantrenkeun anak. Komo ayeuna urang geus hirup di akhir zaman, dunia geus acak-acakan, Indonesia ge geus acak-acakan pora-poranda Bu. Geus macam-macam bae di Indonesia ge riweuh jeung riweuh. Komo anak orang kiwari bulan Agustus, loba kiwari perlombaan Agustus, bahkan loba perayaan Agustus, ngomong nama memperingati Hari Pahlawan, memperingati kemerdekaan Indonesia, tetapi jero-jerona
ku hiburan, diisi ku dangdutan siang. Betul? Betul? Punten Bu. Pilih hayangnya kok. Indonesia merdeka lain ladang jalma bodoh lain. Indonesia merdeka lain ladang orang Cina. Indonesia merdeka bukan ladang orang Jepang, tapi Indonesia merdeka adalah sababiyah perjuangan para ulama, perjuangan para pahlawan, perjuangan para habaib yang ada di Indonesia. Betul? Betul? Sebagaimana Syekh Hashim As'ari Jombang, anaknya Syekh Hashim As'ari, Habib Ali Kuitang Jakarta, mereka adalah pejuang-pejuang yang memerdekakan Indonesia. Bahkan tidak sedikit banyak pejuang-pejuang ulama Indonesia yang gugur di medan perang ketika memperjuangkan Indonesia. Ayah ulama anu di Lampung, ulama dari Lampung, beliau gugur di medan perang, meninggal di Sungai Dago, meninggal di Sungai Ogan ketika berperang melawan Belanda. Mautna di bulan Ramadan, tujuanan merangan Belanda karena ingin Indonesia merdeka. Betul? Betul? Ada lagi ulama Banten, Kiai Wasid, dia gugur di medan perang, matinya syahid ketika Belanda nyerang Cilegon, dia ditembak oleh Belanda. Kiai Wasid mati di tangan Belanda. Beliau tidak takut mati, beliau tidak takut peluru untuk memerdekakan negara tercinta Indonesia. Betul? Betul? Ada lagi ulama dari Tasikmalaya, Kiai Zainal Mustafa, beliau adalah ulama dari Tasikmalaya. Beliau gugur di medan perang, maut nage ditembak ku tentara Jepang. Beliau tidak takut peluru, beliau tidak takut senjata untuk memerdekakan Indonesia ini. Hadirin, Indonesia merdeka lain ladang jalma bodoh. Indonesia merdeka lain ladang sesorian Bu. Para ulama-ulama bahola, para pejuang-pejuang bahola memerdekakan Indonesia, tidak kenal siang, tidak kenal malam, tidak takut peluru, tidak takut senjata. Mereka rela mengorbankan darah dan nyawanya untuk memerdekakan negara tercinta Indonesia. Sekarang 80 tahun Indonesia sudah merdeka, tetapi ironisnya sekarang masih banyak oknum-oknum pejabat, masih banyak oknum-oknum aparat yang mereka rela mengorbankan darah dan nyawa rakyatnya untuk memerdekakan kehidupannya. Hadirin, takbir, takbir. Mulai kasurupan jam 11 tangannya. Lanjut. Terakhir, patokan setengah 12. Lewat setengah 12 lembur urusan. Cik Syekh Ibnu Atha'illah, idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan li'usika min usulil istiqamati ma'ar rabbika. Ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa tersebut jangan dijadikan alasan, jangan dijadikan sebab untuk kita tidak mau bertobat kepada Allah. Rek tobat ke Allah minder gara-gara dosa urang. Lah Ustaz kami mah isin lagi rupa ngajian lagi. Rumah sak kami baheulana tukang rentenir. Rumah sak kami mah baheulana tukang mabok. Rumah sak kami baheulana tukang judi. Isin reka masjid nage, isin reka pangajian nage, sieun tobatna teu ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan seperti itu. Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'ar rabbika. Tinggali dina kitab Hikam. Ketika kamu melaksanakan atau ketika kamu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa tersebut jangan dijadikan alasan untuk kamu tidak mau bertobat kepada Allah, untuk kamu tidak mau beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa lalu biarlah berlalu. Marilah kita buka lembaran baru. Betul? Betul. Jangan hiraukan masa lalu buruk kita. Mari kita buka lembaran baru. Siapa tahu di balik masa lalu buruk kita ternyata ada masa depan baik yang bisa menyelamatkan kita. Betul? Betul? Lah Ustaz, dosa kami mah gede. Hei, ingat, sagede-gedena dosa orang leuwih gede keneh ampunan Allah. Andai kata dosa kita lebih besar daripada gunung, ingat ampunan Allah lebih besar daripada gunung. Andai kata dosa kita lebih luas daripada samudra, ingat ampunan Allah lebih luas daripada samudra. Andai kata dosa kita lebih banyak daripada kerikil di jalan, lebih banyak daripada batu di jalan, ingat ampunan Allah lebih banyak daripada batu di jalan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pesan ti abdi, lamun misalkan urang geus daek ka masjid, aya dulur urang, aya tatangga urang nu can daek ngaji, can daek ka majelis taklim, can daek ririungan jiga kieu, ingat, tugas kita merangkul bukan memukul. Betul? Betul?
Lamun aya dulur urang, aya baraya urang, aya tatangga urang nu candaek ngaji, candaek ka majelis taklim, ingat tugas kita mengajak bukan mengejek. Betul? Tong dilalaga, tong digenggeureuh. Ieu mah mentang-mentang urang sok rajin ngaji. Haju aya ibu-ibu nu telok ngaji, nu telok ka masjid. Mani ngomong kieu, euy dah paingan bau seuneun neraka, paring si eta lewat. Naudzubillahi min. Entong seperti itu. Urang kudu saling dukung, kudu saling ajak dina kahadayan insya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin. Makhluk yang pandai beribadah kepada Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mungkin sekian tausiah singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaaf dan dimaklum. Billahi taufik wal hidayah wa ridha'i wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, serta acara nyata bubar bade ngumumkan uleman pikeun acara Maulid salajengna pikeun kaping 31 Agustus nyaeta di Saninten 30 hiji Agustus ya Bu nya. Terus dongkap ka kaping 11